Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa nupiho jeung ditiup naon pisuri sangkakala. Faidan tuluy dinalikeun ieu nupiho hum ari jalma-jalma minal ajdasi tina pirang-pirang pakuburan. Waya jeung ari ieu nupiho pisur teh annabkhatul akhiratu eta tiupan anu akhir. Tiupan awal makan paraeh kabeh teh ieu tiupan akhir hararudang deui. Wahia jeung aya nabkhatul akhirah nabkhatul ba'si eta tiupan kebangkitan. Wa bainan nabkhataini jeung eta tetep di antara dua tiupan arbauna ari 40 naon sanatan tauna. Jeda antara tiupan kahiji jeung tiupan kadua teh 40 tahun. Piriwayatin dina hiji riwayat al ajdasu ari lapad al ajdasu jam'u jadasin eta jamak tina lapad jadasun. Wahia jeung ari jadasun teh al kuburu eta pirang-pirang pakuburan. Ila rabbihim ka pangeran ieu jalma-jalma yang siluna kaluar jalma-jalma ayakhrujuna tegesna kaluar jalma-jalma minal kuburi tina pirang-pirang pakuburan ahyaan barina hariru. Wakila jeung dicaritakeun lil waladi kabudak nasli pulanin turunan pulan ay kharaja tegesna kaluar ieu walad min solbihi tina iga wekasan ieu pulan. Wah talapa jeung itilab sal mufassiruna ulama ahli tafsir kabeh fi adadi nabkhis suri dina bilangan tiupan sangkakala. Qala ngadawu sabadum sawareh ulama yung pahu ditiup ieu sur marotin barina pirang-pirang balikan. Ieu ceuk sakaol tiupan sangkakala teh aya 3 balikan. Mana nu 3? Nabkhatil naon teh faz'i tegesna kahiji tiupan kakaget. Wa nabkhatis soqi jeung tiupan pararingsan ngajarungkel. Wa nabkhatil qiyami jeung tiupan hararudang deui. Tapi waqala jeung ngadawu sabandum sawareh ulama atau mufassirun yung pahu ditiup yasur marotaini kalawan 2 balik lain 3. Mana nu 2 balik teh nabkhin tegesna kahiji tiupan lisoqi pikeun ngajarungkel wa nabkhin jeung tiupan lil qiyami pikeun harudang deui. Daliluhum ari dalilna ieu mufassirun hadisu Abi Hurairah ta hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ngadawu Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam ma ari perkara bainan naqkhataini anu tetep ma di antara 2 tiupan arbauna eta 40.
Pakola teras ngadawuh sasarohul hadisi pirang-pirang anu nyarahan kana hadis. Lam yu'lam teu dikanyahokeun naon arbauna 40 yauman poekna au sanatan atawa tauna duka 40 poe duka 40 tahun ceuk nyarahan hadis teh. Padaliluman maka ari dalilna ulama qala anu nyarita ieu man asuru ari sangka kalayun pahu eta ditiup ieu sur salah samarotin kalawan tilu pirang-pirang balikan. Dalilna teh qauluhu eta dawuhan Allah Ta'ala barina malur Allah wa yauma yunfahu fis suri papaji amang fis samawati wa mang fil ar wa yauma yunfahu jeung dina poean ditiup naon fis suri sangkakala papaji atuluy kaget sahaman makhluk fis samawati anu tetep mandi pirang-pirang langit wa man jeung makhluk fil ardi anu aya di bumi. Al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat eta dalilna. Jadi ayat nabhul paj'i ditamahan wa nupiho jeung ditiup naon pisuri sangkakala paso iko tuluy ngajungkeun aya dina pusoki tadi sahaman makhluk fis samawati anu tetep man aya di pirang-pirang langit man tutupan mah waman jeung makhluk fil ardi anu tetep man aya di bumi. Sumanu piho tuluy ditiup naon pi sur ukhra dina balikan anu sejen faida tuluy dina nalikanna ieu nu piho hum ari jalma-jalma kiamun eta nu nararangtung yang duruna naringali ieu nu kabeh amal qaulul awwalu anapun ari qaul nu kahiji nu netepkeun tilu balikan deh pa asohu ta eta leuwih sahih li anna naqkhata soki lantaran sanyana tiupan ngajungkel wal pagi jeung kaget wahidatun eta nu sahiji wa daliluhum jeung ari dalilna ieu mufassirun hadisu Abi Sa'id Al-Khudri eta hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna usanyana Kangjeng Nabi hadis nu diriwayatkeun ku Abi Sa'id Al-Khudri teh ngaranna hadis mursal wa mursalun minhu sahabiyun sakot wa kul goribun marwarwin pakot. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kaifa eta kumaha ana'amu ngeuneunahan kaula wa sahibus suri bari ari nu ngabogaan sangkakala malaikat Israfil Qadil taqoma eta nyata ngantolkeun ieu sohib asuro kana sangkakalana tinggal satiup-tiupeunana wadian barina nu nyimpen samahu kana ceulikna ieu sohib wahana jeung ngadengdekkeun ieu sohib jabhatahu kana tarangna ieu sohib geus dongkog geus tinggal niup yang tadi rumah daguan ieu si sohib mata irahayu maru diparenta ieu sohib bin nabi kana niup. Pakolu patuluy nyarita para sahabat ya Rasulullah utusan Allah sip kudu nyipatan anjeun lana ka kami asuro kana sangkakala siga kumaha sipatanana ya Rasul sangkakala teh. Pakola teras ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam idanu piho di mana-mana ditiup naon pisuri sangkakala tazalzalata bakal goncang naon al ardu bumi min haibati tina haibahna ieu sur wa takunu jeung bukti ieu ardu kal ihni eta saperti bulu alman pusi anu diawurkeun wa tasiru jeung jadi ardi kal hawa ieu eta saperti awang-awang wa tabla jeung ngagolak naon al biharu pirang-pirang lautan wa takunu jeung bukti ieu bihar bahron wahidan eta lautan anu sahiji samudra Pasifik samudra Atlantik samudra Arktik ngahiji kabeh wa ba'da dalika jeung dina sabadana ieu takunu tabukti naon maun cai jami'an eta sakabehna wa maul bihari jeung ari cai pirang-pirang laut yang kudu eta nepi ieu maun ilal ardi kana bumi hatta lam yabqa sehingga teu nyesa ala wajil ardi luhureun bumi naon maun cai
wala jeung teu nyesa sa imro'atun awewe murdiatun anu keur nyusuan illa zala kecuali leungit sawaladuha anakna ieu imro'ah an yadiha tina leungeunna ieu imro'ah bakat ku kaget wa imro'atun jeung awewe hamilun anu hamil illa wadoat kecuali jurukeun ieu imro'ah hamlaha kana reureunahan ieu imro'ah bakat ku reuwas min khaufi dalikal yaumi tina sieuna ku eta poe wan nasu jeung ari manusa takunu eta bakal bukti sukaron eta pirang-pirang anu wareureu min haibatihi tina haibahna ieu dalikal yaum wal atpalu jeung ari pirang-pirang budak leutik takunu eta bakal bukti atpal syaiban eta harwisan bakat ku reuwas wa kullu malukin jeung ari setiap makhluk halikun eta anu ruksak illa hamlatal arsi kecuali malaikat anu nanggeuy aras wa Jibril jeung malaikat Jibril wa Mikail jeung malaikat Mikail wa Israfil jeung malaikat Israfil wa Izrail jeung malaikat Izrail fa innahu makasanyana ieu hamalatul ars Jibril Mikail Israfil jeung Izrail yamutuna etan teu maraot kabeh sumaya muru tuluy marentah salu Gusti Allah taala barina malur Allah Azrail ka malaikat Izrail ceuk Allah ayak bido kana yen nyabut ieu Azrail arwaha ulai kana pirang-pirang ruhna ieu hamalatul ars Jibril Mikail jeung Israfil payak bidu tuluy nyabut ieu Izrail arwahum kana pirang-pirang ruhna ieu nu kabeh akhirna mah Izrail ge nyabut nyawana sorangan wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat mayaji'u bakal datang naon al khitabu hitab minallahi ti Allah taala baina malur Allah fa yamut tuluy maraot sa malatul arsi malaikat anu nanggeuy aras payamutuna tuluy maraot ya malatul ars biidnillahi kalawan idin Allah taala baina malur Allah payabqa tuluy tumetep naon al arsu aras muallaqon eta nu dicantelkeun fil hawa'i di awang-awang daeuh nu nanggeuyna summa yaji'u tuluy bakal datang naon al khitabu khitab ila Jibril ka malaikat Jibril wa Mikail jeung ka malaikat Mikail wa Israfil jeung ka malaikat Israfil wa Azrail jeung malaikat Azrail mutu kudu maot marane kabeh payamutuna tuluy maraot ieu nu kabeh biidnillahi kalawan idin Allah taala barina malur Allah pama bakia tuluy teu nyesa alal ardi luhureun bumi wasamawati jeung pirang-pirang langit sadun saurang oge goirullah anu salian Allah taala barina malul Allah para raeh kabeh kama qala saperti yang geus ngadawuh Allah taala Gusti Allah taala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man ari setiap makhluk alaya luhureun ardu panin eta nu ruksak wa yabqa jeung bakal tumetep saha wajhu rabbika ara-ara pangeran anjeun dzul jalali nu ngabogaan kagungan wal ikrami jeung kamulyaan sumaya qulu tras ngadawuh salu Gusti Allah taala barina malur Allah salah sawaratin kalawan tilu pirang-pirang balikan ceuk Allah limanil mulkul yaum liman eta pikeun saal mulku ari karatuan al yauma dina ieu poe mana nu baheula sok ngaku-ngaku praja mana nu baheula sok ngaku-ngaku pimpinan palayujibu tuluy teu ngajawab hu ka Allah sadun saurang oge payaqulu tras ngadawuh salu Gusti Allah taala barina malur Allah mujiban barina ngajawab li nafsihi kadirina Allah akhirna dijawab ku dirina Allah lillahil wahidil qahar lillahi ari karatuan eta milik Allah al wahidi anu sahiji al qahari anu maha maksa summa yaqulu tras ngadawuh salu Gusti Allah taala barina malur Allah ana ari kaula malakul muluki eta raja di antara pirang-pirang raja aina eta di mana al muluku ari pirang-pirang raja wa aina jeung eta di mana al jabbaruna ari anu garagah kabeh wal mutakabbiruna jeung anu talakabur kabeh wa aina jeung eta di mana alladzina rijal majal maya quluna nu ngadalahar ieu ladina rizki kana rizki kaula tapi wa yabuduna jeung ari bada ieu ladina goiri kasalian ti kaula
Fatabgo tuluy nyesa naon adunya dunya kholiatan barina kosong pangeusian miqdaro arba'ina dina ukuran 40 naonana sanatan tauna summa inna Allah tulisanyana Allah ida aroda eta di mana-mana ngamaksud Allah ayuh iya kana yen ngahirupan Allah al khalqa ka makhluk khalaqa tanyiptakeun Allah bahron kana lautan tatal arsi dihandapkeun aras ma'uhu anu ari caina ye bahron kamani rijali eta seperti cai manina pirang-pirang lalaki wasmu dali kalbari jeung ari ngaran eta lautan teh bahrul hayat eta lautan kahirupan wa yumtiru jeung ngahujana naon dali kalbaru eta lautan ala dunya ka dunya arba'ina dina 40 naonana yauman poena wa bada dali kajeng dina sabarena yumtiru tan butuh jadi naon ajsadun pirang-pirang jasad naon ajsaduman pirang-pirang jasad makhluk fil ardi anu tetep di bumi kana batil bakilai saperti jadina pirang-pirang sayuran fil robi'i dina musim semi Pakola teras ngadau Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam kullu ahdoil mahluki ari sakabeh pirang-pirang anggota badan makhluk takunu eta bakal bukti kullu ahdo romiman eta nu hancur lebur illa salasa idomin kecuali tilu pirang-pirang tulang patan butuh maka jadi naon al ajsadu pirang-pirang jasad ala tilkal idomi netepan kana eta pirang-pirang tulang Faida nama tuluy di mana-mana sare naon al ajsadu pirang-pirang jasad binilai kalawan idin Allah taala baina malur Allah yuhyi bakal ngahirupan sallallahu taala Gusti Allah taala qabla kulli makhlukin dina sameme setiap makhluk Israfil ka malaikat Israfil jadi malaikat Israfil mah pangheulana paeh pangheulana dihirupan sumaya amuru tuluy marentahu kaya Israfil sallallahu taala Gusti Allah taala ayang paho kana yen niup ya Israfil pisuri kana sangka kala nabkhotal ba'si kalawan tiupan kebangkitan payang putras niup ya Israfil pisuri kana sangka kala payakulu tuluy nyarita ieu Israfil indadan lika dina nalikana ieu yan puhu ya ayyatuhal idhamin nakhrati wal juludil baliyah kumu ya ayyatuhal idhamin nakhrohe pirang-pirang tulang anu ancur wal juludil baliyati jeung pirang-pirang kulit anu buruk kumu kudu ngadeg marane kabeh lil hisabi pikeun dihisab payar pauna tuluy ngarangkatkeun ieu nu kabeh ruusahum kana pirang-pirang sirahna ieu nu kabeh kal mustaiqidi saperti anu nyaring minan naumi tina sare persis siga jalma nu hudang tina sare payaquluna tuluy nyarita ieu nu kabeh ya wailana kana lapad ya wailana engke dihareup ya wailana mamba'asana mimar qodina al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat innallaha sanyana Allah taala barina malur Allah ya dong eta nyimpen Allah arwahal malaikat kana pirang-pirang ruh malaikat fi awali sakbin dina mimitian pisuri dina sangka kala wa arwahal anbiya'i jeung nyimpen kana pirang-pirang ruh pirang-pirang nabi takdirna wa ya dong arwahal anbiya pisak bisani dina liang anu kadua warwal aulia jeung kana pirang-pirang ruh pirang-pirang wali wasolihina jeung jalmi nu saroleh kabeh pisak bisalisi dina liang anu katilu wa arwal mukminina jeung kana pirang-pirang ruh jalma nu iman kabeh wasyuhada jeung pirang-pirang jalma nu maot syahid pisak birobi dina liang nu kaopat warwahal jinni jeung kana pirang-pirang ruh jin pisak bil khamisi dina liang anu kalimat wa arwah sayatini jeung kana pirang-pirang ruh pirang-pirang setan pisak bisa disidina liang anu kagenep wa arwahal kupari jeung kana pirang-pirang ruh pirang-pirang jalma kafir wa sairul hayawanati jeung sakakarina pirang-pirang hayawan pisak bisa bii dina liang anu katujuh li anna nabi lantaran sanyana Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam lama suila dina waktos ditaros Kanjeng Nabi anisuri tina sangka kala qala tangadawu Nabi wa ari sur kornun eta tanduk
tuluhu anu ari panjang na ieu qarnun masiratu sab'ati alafi sanatin eta perjalanan 7.000 tahun panjang. Wapi jeung eta tetep dina ieu sur sab'atu sakbin ari 7 liang min sakbin eta tetep tina hiji liang ila sakbin kana hiji liang masiratu alfi sanatin ari perjalanan 1000 tahun. 3 suling aya liangan gitu tah. Aya liang suling Indonesia 7 liang katanya, lamun suling Sunda mah 5. Do re mi fa sol la si do 7, lamun Sunda mah da mi na ti la da da la ti na mi da 5. Ieu mah juga suling Indonesia 7 liang teh. Mana wapi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat mah biada dikulli ruhin kusabi bilangan setiap ruh pihi dina ieu sur sakbun ari aya liang loba liang teh kusabi bilangan ruh sumaya murut tuluy marentah salu ta'ala Gusti Allah ta'ala Israfil ka malaikat Israfil ayang pakhok kana ye niup Israfil pisuri kana sangkakala payang putras niup ye Israfil pisuri kana sangkakala pataruju tuluy kaluar sahajam naon jamiul arwah sakabe pirang-pirang ruh min ajnasil malukin tina pirang-pirang jenis makhluk kabeh minasuri tina sangkakala pataruju tuluy kaluar naon arwahul mukminina pirang-pirang ruh jalma nu iman kabeh kadau isiroji seperti cahaya lampu bercahaya caang wa arwahul kupari jeung ari pirang-pirang ruh jalma kafir wal munafiqina jeung jalma munafik kabeh mislul qaihi eta saperti nanah sumaya kulo terus ngadau pika geuleuheun sallallahu taala Gusti Allah taala wa izzati demi ka gagahan kaula wa jalali jeung kagungan kaula anari kaula Allahu eta Allah Rabbul alamin anu mangeranan sadaya alam la adkhulana yakin bakal ngasupkeun sanyana kaula kullaruhin kana setiap ruh ila qalibihi kana pangbalikan ieu ruh alladzi anu kana anu bukti ieu ruh eta tetep dina ieu ladi pidari dunia di lemur dunia artina moal anu pahili arwah urang ka urang deui arwah pamajikan urang ka pamajikan urang deui moal arwah urang ka pamajikan moal hatta la yadhula sehingga moal asup ieu ruh ila ghairi qalibi kana salian tipang balikanna ieu ruh patah ruju tuluy bakal kaluar naon azzadul khalaiki pirang-pirang jasad pirang-pirang makhluk minal ardi tina bumi kamilatan baina nu sampurna tamatan tegasna nu sampurna matruhatan anu dialungkeun hayatan barina hirup biidnillahi kalawan idin Allah taala baina malul Allah wa idza kharaja jeung di mana-mana kaluar sahola iku pirang-pirang makhluk minal ardi tina bumi yursilu tangutus sallallahu taala Gusti Allah taala naron kana seuneu min aktoril ardi tina pirang-pirang tungtung bumi minal masyriqi ti masyriq ilal maghribi menuju ka maghrib wa tasuku jeung ngagiring ha kana ieu narsal malaikatu malaikat wahia jeung ari ieu nar tajma wa ngumpulkeun ieu nar al khalaiqa ka pirang-pirang makhluk ilal masyari menuju ka mahsyar digiringkeun ku mahsyar ku seuneu menuju ka mahsyar wa tu'ridu jeung ngasongkeun ieu nar al khalaiqa ka pirang-pirang makhluk Allahi menuju ka Allah wahada jeung ari kaul makna faidahum minal ajdasi la rabbihim yang silun eta makna dawan Allah ayat faidahum minal ajdasi la rabbihim yang silun qalu nyarita ya jalma-jalma ya wailana duh cilaka abdi sadaya man eta sabah anu ngaudangkeun ieu manna ka kami mimar qodina tina tempat sare abdi sadaya ieu saha nu ngaudangkeun qala ngadawu Saubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas wa Qatadah radhiyallahu anhum innama yaquluna pastina nyararita ya jalma-jalma hada kana ieu kaul hina innallaha ta'ala dina waktuna sanyana Allah ta'ala ropa'a eta ngangkatkeun Allah al adaba atau ngaleungitkeun Allah al adaba kana siksaan alil adabi ti ahli siksa
bainan nafkhota ini diantara dua tiupan dieureunnan heula nu disiksa kitu disiksa heula hingga sararare payar kuruna tulus sarare ya alul adab bi kuburihim dina pirang-pirang kuburan ya alul adab tiba-tiba keur sare teu disiksa diudangkeun ya tuh teu betah Paida bu isu tuluy di mana-mana dibangkitkeun ieu nu kabeh badan nafkhatil akhirati dina sabada tiupan anu akhir wa ayanu jeung naringali ieu nu kabeh al kiamata kana kiamat daau tangagero ieu nu kabeh bil waili ku kacilakaan wa qala jeung ada usalul ma'ani ahli pirang-pirang mana innal kuffar sanyana pirang-pirang jalma kafir ida ayanu eta di mana-mana ningali ieu kuffar fi jahannam di neraka jahannam anu al adabi kana pirang-pirang warna siksa wasoro jeung jadi naon adabul qabri siksa kubur pijan bi adabi jahannam eta ya pijan bi adabi jahannam disagigireun siksa jahannam kana umi eta saperti sare jadi belum ada apa-apanya siksa kubur lamun dibandingkeun jeung siksa jahannam qalu tanyarita ya kupar mamba'asana mimar qadina summa qalu tuluy nyarita ieu nu kabeh hadari ma eta perkara wada nu geus ngajangjikeun saromanu dat nu maulas Allah teh wa sodaqo jeung geus bener sal mursalun anu diutus kabeh fi kalamihim dina omongan ieu mursalun wahum jeung ari kuffar mukiruna eta nu ngaraku kabeh ayeuna mah tapi walam yanfa jeung teu manfaat ka ieu kuffar non al iqraru pangakuan geus eueuh manfaatna ayeuna mah wakila jeung dicaritakeun naon qolat lapan qolat nyarita sal malaikatu malaikat hada ari ieu teh mah eta perkara wada nu geus ngajangjikeun saromanu dat nu maulas ilaih nepi ka tungtungna ieu ayat aduh teh heula euy lah ingkanat henteu bukti ieu khuruj illa sayhatan wahidatan eta kecuali jeritan anu sahiji paidan tuluy nalika ieu sayha waidahum ari jalma-jalma jamiun tegasna sakabehna ladaina dipayeureun kami saur Allah muhdoruna eta nu dihadirkeun kabeh ay makana tegasna teu bukti naon khurujuhum kaluarna ieu jalma-jalma minal kuburi tina pirang-pirang pakuburan illa bisayatin wahidatin kecuali kujeritan anu sahiji min Israfil ti malaikat Israfil li'annal makhluqin lantaran sanyana makhluk kabeh yamutuna eta bakal marawat kabeh bisayatin ku hiji jeritan wa yahrujuna jeung bakal kaluar ieu nu kabeh min kuburin tina pirang-pirang pakuburanna ieu nu kabeh bisayatin ku hiji jeritan anu sejen wa yajma'una jeung kararumpul ieu nu kabeh kulum tegasna sakabehna ieu nu kabeh indana disandingeun kami jang naon lil hisabi pikeun hisaban pain kila tuluy lamun dicaritakeun naon 585 bisa pertanyaan kieu 5 karena naon qala ngadawu sallallahu Gusti Allah subhanahu barina masuci Allah wa taala jeung malur Allah jami'ul ladaina mudorun kana lapat jami'ul ladaina mudorun walaisa jeung teu aya lil kuffari eta tetep pikeun jalma-jalma kafir naon kurbun deukeut inda Allah taala disandingeun Allah pan moal dideuketkeun jalma kafir mati Allah nah geuning Allah nyarita jami'ul ladaina mudorun ujiba tadi jawab ieu kieu bi anal murada kusanya ari dimaksud minal kurbi tina deukeut teh kurbul hisabi eta deukeut pikeun dihisab wal adabi jeung disiksa la kurbul karomati lain deukeut karena ngamulyakeun wal isani jeung gawe hade yani ngamaksud Allah rupiat bakal dileungitkeun naon al hijabu hijab wal wasitati jeung peran wal wasitatu jeung pelantara bainallahi di antara Allah wa baina ibadi jeung di antara pirang-pirang hamba Allah wa yas'alu jeung nanyakeun Allah ibadahu ka pirang-pirang hambana Allah bi udmati ku kagungan Allah wa kibriyai jeung kagumedean Allah an jami'i matina sakabeh perkara palu nu geus marigawe jalma-jalma kana ieu mapi dunya di dunya minal khairi nyatana tina kaadean wasari jeung kagorengan kabeh oge bakal ditanyakeun moal anu kaliwat setiap ucap tingkah pola ditanya kabeh nya naon teh
Pamaya mal misqala darrotin khairan yarah wa may ya'mal misqala darrotin syarran yarah. Gitu moal aya nu kaliwat. Matak ulah sok ngenteng-ngenteng pagawean HD najan saeutik nya kitu deui ulah sok ngarendah-rendah pagawean goreng najan leutik. Sabab kabeh pagawean HD jeung pagawean goreng boh loba boh saeutik boh gede boh leutik pasti bakal aya balitunganan. Fa yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yauma maka dina ieu poe la tudlamu moal didolim sa nafsun awak-awakan syai'an saeutik oge wa la tujzauna jeung moal dibales ieu nafsun ilama kecuali ku perkara kuntum anu bukti aranjeun kabeh tak maluna eta beramal maraneh kabeh. Moal didolim, moal salah nulis malaikat, moal ada penting eta teh abdi teh taraweh kunaon ku malaikat dituliskeun teh taraweh moal. Li'anna Allah lantaran sanyana Allah taala baina balur Allah khalaqa eta parantos ciptakeun Allah bani Adam ka bani Adam wa to jeung geus maparin Allahum ka bani Adam al aqla kana akal wal fahma jeung kana pemahaman wa bayana jeung geus netelakeun Allah lahum ka bani Adam tariqal khairi kana jalan kahadean wasyari jeung kagorengan wa bayana jeung geus netelakeun Allah lahum ka bani Adam jaza malil khairi kana walesan pirang-pirang amal hade wasyari jeung amal goreng. Lianna Allah lantaran sanyana Allah la yadlamu eta moal ngadolim Allah annasa ka manusa sayan kana hiji perkara oge. Geuning ayat euy. Qala ngadawu Allah taala baina malur Allah pamaya mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Paman maka sawe jalmana ya'mal nu beramal ieu man misqala darratin kalawan satimbang siki sasawi naonana khairon kahadeanana yaro tabakal ningali simanhu kana ieu khair wa man jeung sawe jalmana ya'mal nu migawe ieu man misqala darratin kana satimbang siki sasawi dina pada leutikna naonana saron kagorenganana yaro tabakal ningali simanhu kana ieu saron. Wah talapa jeung itilaf sal ulama para ulama pimana yaum tina mana lapad al yauma Pal yaumu makari ngaran yaum pistilah ilmun jibina dina istilah ahli perbentangan kabeh ngaran yaum patokan yaum jamanun eta waktu mumtadun anu dikempladkeun baina tulu inis bil jirmi di antara bijilna satengah jirim minas samsi tina panon poe nepi ka ira wa guru biha jeung surupna ieu samsu. Jadi ngaran poe teh ceuk ahli perbintangan mah mimiti panon poe bijil setengahna nepi ka surup ngaranna yaum eta. Qala ngadawu Abu Hamid Al Asfahani fi kitabil wujuhi wan nadair na kitab al wujuh wan nadair innal yauma sanyana poe alladzi anu dukiron dicaritakeun ieu yaum fil Qur'ani na Qur'an ala arbaati aujahin eta netepan kana opat pirang-pirang jalan. Tapi menurut Syekh Abu Hamid Al-Asfahani makna yaum nu aya dina Quran teh eta ngabogaan opat makna. Mana? Al awalu ari anu kahijina ahadu ayami sanati eta salah sahiji pirang-pirang poe dina sataun alati anu khalaqan nu parantos nyiptakeun sa Allah Gusti Allah taala baina malur Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi piha dina ieu lati. Dalilna kama seperti perkara qala nu parantos ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala khalaqas samawati wal ar fi sittati ayyam khalaqo geus ciptakeun Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi fi sittati ayyam dina genep pirang-pirang poe. Hiji ta dua wasani jeung ari nu kadua mana yaum teh ahadu ayyamil akhirati eta salah sahiji pirang-pirang poenan akhirat. Kama seperti perkara qala nu parantos ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana fi yaumin dina poe kana anu bukti naon miqdaru ukuran ieu yaum khamsina alfasanatin eta 50.000 taun. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bil miqdari kecap miqdar nujulu Jibril eta turuna malaikat Jibril
wa su'uduhu jeung naikna ya Jibril ila makani kana tempatna ya Jibril. 3 wasalisu jeung ari nu katilu yaumul kiamati eta poe kiamah. Jadi yaum dina Quran teh eusina nu katilu mah yaumul kiamah. Kama qala saperti yang geus ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala al yauma nakhtimu ala afwahim al yauma dina poe nahtimu ngonci kami ala afwahim kana pirang-pirang sungutna ieu jalma-jalma ayat ka kululuykeun anjeun kana ayat akan datang hari mulut dikunci. Warabi'u jeung ari nu kaopatna al waktu eta waktu mana yaum nu kaopat tina Quran mah waktu. Kama qala sapertieun parantos ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala wa atu haqqahu yauma hasadi. Wa atu jeung kudu ngadatangkeun marane kabeh haqqahu kana hakna pepelakan yauma hasadihi dina waktu panenna ieu pepelakan. Waduh kira jeung dicaritakeun fi khulasati tafsiri dina ringkesan tafsir naon annal yauma sanyana kecap yaum bimanal waqti kalawan mana waktu sawaun eta sarua bae kana bukti waktu lailan eta peuting au naharon atau beurang wal muradu jeung ari dimaksud minal yaumi tina kecap yaum al waktu eta waktu la yaumun lain poe biaini kalawan datiana ye yaum lianna fi zamanil hasri lantaran sanyana eta tetap dina zaman dikumpulkeun nurus samsi ari cahaya panon poe yan tapi eta narima eueuh ya nurus samsi. Jadi lain berarti berang yaum teh rek berang rek penting ge yaum kama qala sapertieun parantos ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala idas samsu kuwirat ruya diriwayatkeun naon anna rajulan sanyana hiji lalaki salah eta nanyakeun ieu rajul al bahlul kabahlul min aina taji'u ya bahlul min aina tati mana taji'u datang anjeun ya bahlul ya bahlul olah nyarita ya bahlul min jahannam tos di jahannam euy maqala tuluy nyarita sa rajulu hiji lalaki bi ai maslahatin kalawan naon maslahat nadahab irit anjeun ilai ka jahannam naon maslahat tapi keun anjeun tos di jahannam segala rupa. Olah nyarita ieu bahlul li ajlin nari karena ararah seuneu sebab lian di neraka mah seuneu. Tapi pamawajantu tuluy teu manggihan kaula kana ieu nar piha di ieu jahanam tapi di tangan teh eueuh cenah teu manggi. Pakola tuluy nyarita sarojul lalaki mah eta naon mana dal kalami ari mana ieu omongan kumaha maksudna bahlul. Qala nyarita sabalulun bahlul lianna kulaman lantaran setiap jalma yadhulu nu asub yeman jahannam kana neraka jahanam yadhulu ta asub yeman ma'an nari sartana seuneu lianna lantaran sanyana ye siman ya malu eta migawe ye siman pi dunya di dunya amal ali nari kawan pagawean ali neraka payadhulu sehingga asub ye siman jahannam kana neraka jahanam maha sartana ieu nar kama qala saperti parus ngadawu sasair sebab di dunia lagi geus migawe ali neraka jadi asup ka neraka teh jeung seureuna sehingga geus eueuh we seuneu teh gitu. Akhadtu naron biadi wadotu hapi kabadi ilaman asku ya sayyidi ahraqat qalbi biadi ahraqtu qalbi biadi ahod tu nyokot kaula naron kana seuneu biadi kuleungeun kaula wado tu nyimpen kaula kana yeun narpi kabadi dina ati kaula ilaman kasaha asku bebeja kaula ya sayyidi dunungan kaula ahrab tu geus ngadurup kaula qalbi kana teh kaula biadi kuleungeun kaula. Pahada mangkarya makna maknan eta makna wala tuzauna ila ma kuntum ta'malun ayat wala tuzauna ila ma kuntum ta'malun. Wal narji jeung kudu balik urang sare al-alsi kalami kana pokok pembahasan faida koma tuluy di mana-mana nangtung salah laiku pirang-pirang makhluk min kuburihim tina pirang-pirang kuburana ieu khalaik qamu tah ngadeg ieu khalaik alaiha luhureun ieu kubur miqdaru alpisanatin dina ukuran 1000 tahun upatan barinat nyala leker teu make sendal teu make sapatu uratan barina tataranjang jayaan barina lapar atosan barina halabhab paladi makari jalma mata nu maot ila dialal imani netepan kana iman layak punu tamu abuk tinaon hadal mikdaru ieu ukuran piaki dina hakna ye si ladi
illa miqdaro saatin wahidatin kecuali ukuran sajam saja. Sebab jam nu sarua karasana bisa beda. Ulah bakal di akhirat, di dunia we. 2 jam dipakai ngaji ngantuk, 2 jam dipakai nonton film cenghar. Pada asa tereh ieu teh kakara ngeusan deui film teh. Salila ngaji teh euy, padahal kakara bieu. Nah itu, di akhirat kayak gitu. Karasana ku mukminin mah sakedeung we najan sabaraha taun oge. Najan 1000 tahun oge gitu. Pasaalat tras naroskeun satu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah ka Kangjeng Rasul atuh saruna maka menaha bakal dikumpulkeun sanisa pirang-pirang istri marijali satana pirang-pirang lalaki hupatan bari nyaleker urotan beda tataranjang. Kala ngadawuh Kanjeng Nabi naam kan tenang qolat nyarita ieu Aisyah wah padoita duh kaboleker teuing atuh ari bakal dikumpulkeun lalaki jeung awewe isin ya Rasul. Persis omongan si goblok cecer Nikita Mirjaninya atuh resep cenah ke neraka teh bakal bareng jeung Michael Jackson, bakal bareng jeung Demi Moore, bakal bareng jeung saha mun lalaki mah atuh mun kene ka neraka engke teh diudangkeun bari tataranjang bisa nempo miabi ya. Suma bakat tras nangis ila Aisyah bukaan sadidan kalawan nangis anu kacida pakola tras ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ceuk Nabi kieu la tabki ulah nangis anjeun nyai ya Aisyah ya Aisyah amma samitinan teu ngadangu anjeun qaulallahi kana lawan Allah taala likulim ri'im minhum yauma idin sa'nu yubni likulim ri'in eta tetepikeun setiap jalma minhum tieu jalma-jalma yauma idin na ieu poe sanun ari tingkah yubni nu nyugihkeun ieu sanun hi kasih jalma kasih imriin boro-boro bisa ngintip miabi lipuh pikiran catatan amal boro-boro bisa yang seseleket kadeukeutan Demi Moore keur bingung maneh oge sarua lamun ngahiji jeung Demi Moore mah. Layak di rumah kaduga saadun saurang oge kayang durok ane ningali siahad ilaman kajalma pejan bianu tetep man aya disagedengeun ieu si ahad min siddati hauli dalikal yaumi tina banget pakeuhna eta poe sumayusaku tuluy bakal digiring salhul ku makhluk ilal masari ka masar paladina mangkari jalma-jalma amilun beramal iladina di dunia amalan solihan kan amal soleh yakunu tabakal bukti naon amaluhum amalna iladina lahum pikeun iladina markaban jadi tutumpakan jadi enteng tah tiba-tiba aya alpar sing horeng ibadah haji maneh tiba-tiba aya inopak sing horeng ibadah puasa maneh tiba-tiba ya kareta ibadah sodako baheula pala yamsi maka moal lempang ieu ladi rojilan barina lempang barina jalan kaki tapi tumpak naon tumpak amal wabaduhum jeung ari sawarehna jalma-jalma yamsi eta lempang ieu jalma-jalma rojilan barina jalan kaki wabaduhum jeung ari sawarena jalma-jalma yang sunat talumpang ieu jalma-jalma ala wujuhim netepan kana pirang-pirang beungeutna ieu jalma-jalma naudzubillahi min dalik lempang ku beungeut wabaduhum jeung ari sawarena jalma-jalma yang sunat talumpang ieu jalma-jalma ala idihim netepan kana pirang-pirang leungeun ieu jalma-jalma ngararayap paida jama'u tuluy di mana-mana ari makumpul ieu nu kabeh fil masyari di masar takunu tabakal bukti non asamsu panon poe ala ruusim netepan kana luhureun pirang-pirang sirana jalma-jalma miqdaro mailin dina ukuran samel deket pisan euy cacak-cacak di dunia anu sakieu jauhna ceuk sawareh ahli fisika mah 150 juta kilometer jarak antara panon poe jeung bumi geus sakitu panasna mana komoy nungan samel wahatot jeung ngaliputan bijawani bihim ka pirang-pirang gigireunana ieu jalma-jalma naon annaru seuneu ditempo ti hareup seuneu ti kenca seuneu ti katu seuneu dikepung ku seuneu rek teu panas kumaha
mata pantes rek ngaresangan oge dawa AC. Wala durim jeung eta tetep dina pirang-pirang tonggongna ieu jalma-jalma ahmalu auzarim ari pirang-pirang beban pirang-pirang dosana jalma-jalma can ngagandong dosa. Matahari deket sakulilingeun seuneu bari ngagandong dosa rek teu ngoprot ke sanggoma rek sempet ngintip kumaha moal kaburu sak nu yugnik teh ieu. Wa min pauqib jeung eta tetep di salureuna jalma-jalma harus samsi ari papanas panon poe. Gusti mudah-mudahan sing dientengkeun. Mun dina Sarah Johar Tauhid mah di antara amaliyah nu matak ngentengkeun kana bancang pakeu mahsyar nyaeta it'amul ja'i meredahar ka jalma nu lapar. Sementara ku zaman ayeuna hese neangan jalma nu lapar teh hese. Sok teangan pengamen lalapareun teu lalapareun. Hayang teu dibere duit, dibere kejo mah kadang-kadang dialungkeun ka tempat sampah. Satu nu lapar, nu puasa. Mata mumpung aya kene kesempatan teh isukan poe naon teh. Isukan teh Salasa, Rebo, Kamis, Jumat. Mun bisa sok meredahar ka masjid teh jangan puasa. Eta mah yakin it'amul jai matak ngentengkeun kana bancang pakeu masa. Uga cilok mere cilok, uga bala-bala mere bala-bala. Sida dihakan didahar ku jalma nu puasa. Asup kana beuteungna jadi pangwareg manehna. Jang urang boga ganjaran it'amul jai. Pabaduhu mangkari sawarena jalma-jalma yakunu eta bukti badu pil irki dina kesangna ila rukbati eta nepi kana tuurna jalma tu ngarojai dina kesang. Wa badum jeung ari sawarena jalma-jalma ila wasti eta nepi kana tengahna ieu rukbah setengah tuur. Wa badum jeung ari sawarena ieu jalma-jalma naon eta teh ilahul kumhi nepi kana genggerongna ieu jalma-jalma nepi ka dieu kesangna. Wa baduhum jeung ari sawarena jalma-jalma ya griku eta kakerem ieu badu pil irki dina kesangna aya nu tilelep dina kesangna sorangan naudzubillah. Payang pudu maka tumerus naon al irku kesang ilal ardi nepi ka bumi miqdaru samina dina ukuran 70 naonana diroan sikuna. Wa pidalikal yaumi jeung dina eta poe layu jadu moal dipanggil naon dilun iu illa dilal arsi kecuali iu aras. Jang sae ta iu aras jang nu tujuhan teh sab'atun la yudilluhumullahu yaumala dilla illa dilluh. 7 golongan jalma nu bakal menang-menang iu aras Allah dina nalika eueuh iu waktu harita kecuali wungkul iu Allah. Mana diantarana imamun adilun imam anu adil. Mana diantarana hiji lalaki anu hatena cumantel ka masjid. Mana deui dua lalaki anu silih pika cinta karena Allah. Lain homosek silih pika cinta teh dunya tapi silih geuingkeun silih pika cinta teh silih ajak silih nasehatan gitu. Wa yakunu jeung bakal bukti pidalikal yaumi dina eta poe tahta dilil arsi geuning ayat teh dina handapeun yoyo arasaha sab'ut tawaifa 7 pirang-pirang golongan. Mana nu 7 teh al ula ari anu kahiji al hukamul adiluna eta pirang-pirang hakim nu adil kabeh. Wasaniatu jeung ari nu kaduana alladina eta jalma-jalma ya buduna nu ibadah yeula dina Allah kalau pisababihim dina waktu pamudana yeula dina teu pedah keur ngora teu ibadah. Sebab punten dina masalah ibadah mah kolot ibadah alus ngan pamuda ibadah leuwih alus. Wasali satu jeung ari nu katilu alladina eta jalma-jalma yulazimuna nu ngamistian ieu dina al masajida kana pirang-pirang masjid. Wa rabiatu jeung rinu kaopatna al mutahabbuna eta nu silih pika cinta kabeh pillahi di jalan Allah.
wal khamisatu jeung ari anu kalima ladina eta jalma-jalma yu'duna anu malayar ieu ladina shadaqatim kana pirang-pirang sedekahna ieu ladina ai huquq qallahi tegasna kana pirang-pirang hak Allah taala baina malur Allah wasadi satu jeung ari nu kagenepna ladina eta jalma tad'u nu ngajak hum ka ladina saimratun jamilatun awewe nu geulis tapi wayahupuna jeung sarieun ieu ladina Allah taala ka Gusti Allah taala walaya maluna jeung teu migawe ieu ladina ma sartana ieu imroah pila zina kana pagawean zina jalma nu diajak kencan kowe nu geulis bari teu kudu mayar tapi nolak karena sieun ku Allah aweuna geulis ari kowe goreng patut mah teu kaci da musing teu kudu iman eta musing teu iman ge mung kowe goreng patut ya aweuna samlohay bakokok bagodot bae nu nerkom wasabiatu jeung ari nu katujuna ladina eta jalma-jalma ya khofun anu sarieun kabeh Allah kalau wayab kuna ceung careurik ieu jalma-jalma watuk tiru jeung ngecelakeun ieu jalma-jalma adumu'a kana pirang-pirang cai panon min uyunihim tina pirang-pirang panonna ieu jalma-jalma ieu ladina bisubhi dina waktu subuh wal masai jeung paso sore masai jeung sore-sore eta 7 kelompok jalma nu bakal aya dina ieuh aras. Wah, panjang kene euy. Wasairul halaiki cekap lah sakitu kedeui tah. Dibaca heula nu komen memeh ditutupnya. Sony Tea Al Garuti alhamdulillah madep deui pangresa luar biasa Kang Sony ti Garut ya. Muhammad Ubay Badar hadir aja alhamdulillah. Siti Samrutullah ayeuna ngiringaos kamari baterena seepo. Sakinten baterena mah penting kuotana selalu ada. Nur Hadi Muhammad Arif hadir Buya. Kadieu Hadi kade ka bumi ang Sohib Jati Diri hadir Muhaji siap kadieu hib. Jihan Jidna Bogor hadir Abu Yadida alhamdulillah. Didi Suryadi Jamis hadir alhamdulillah. Ado Dana Rukamana Barokah Abu Yadida amin ya Allah ya Rabbal Purkono Hakim ngiringaos Oku Timur Pelitang pangresa mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Asep Mausul Ciraung hadir hoyong pisang gabung di darat. Oh kadia ka bumi atuh Kiai Asep Mausul diantos pisan wong enjing diantos kadia orang sakantenan Murabatoh. Bun S Kamila Galunggung hadir Kang alhamdulillah. Taufik Hidayat hoyong ijazah abu ya ijazah naon ijazah SMP ijazah SMA teh. Din El Hajen hadir alhamdulillah. Muhammad Ubay Badar hadir Haji alhamdulillah. Juanda Nur Hikmah alhamdulillah ngiringan berkana pengersa di Cianjur Cidaun luar biasa Cianjur Kidulnya. Jidin Sajidin Darmaloka Kuningan hadir ang alhamdulillah ieu teh nu loba laukna jeung Jidin teh nya. Siti Samrutumillah meni seueur kakantuna teu ngosol nyoge oh pandi kebut ieu mudah-mudahan tiasa tamat sateuacan boboran. Mun teu tamat wae lebaran urang undur kana poe Sabtu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fana bima lam ta'lam. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amanah.